Jadi henteu yorok meuli kebon lah pila di dia. Jadi tinggal ngadahar doang ieu geus hasilna ge. Ieu cenah aya kaputusan bae ieu ditunggu-tunggu janji 3 poe. Geus lah mending telepon bae ku aing ya sedangkan aya keputusan. Aleng. Halo, Bos. Weh, janji nu keur kamari-kamari biasa keur dipila ngobrol urang masalah kebon kadu di dieu nu aya pilaan ye. Nya nu nek dibeli ku bos. Nya geus geura ka dieu bae. Nya siap-siap. Oke. Woi, Nop, Jeng, Dil, Run, kabehan ka dari ya. Dia ngobrol ya. Aya naon yo bos nyalukeran aing dah. Mana ya Nopan? Han! Ayo. Bos nyalukan. Oke, bos lah, keron bae, ukur ngagawean deui lah, kepelakan. Keron enak. Anan bos. Sok calik. Weh. Karaget amat. Yo, biasa rek aya nu perlu diobrolkeun gitu. Ya. Oh, bos, enak bos. Ayo sok ka dieu. Aduh, Sok calik. Ari nu lainna kamarana. Eueun nu lain mah keur teu asup garawe. Jadi kieu wi dina masalah kebon nya Nop kayak sampaikan karena babaturan nya. Dina masalah kebon ieu nek dijual gitu. Jadi bos geus rek ieu anu di ditu bae. Rek ngurusan anu di sebelahna. Jadi nu ieu mah rek dijual gitu. Ngan Karwi jeung Nopan di dieu engke gawe bae di dieu. Engke ku bos diposisikeun deui kana bos anu bahan ngaganti di dieu. bos ja orang mabara ringung lah, bisa ngada teh manggih deui sahari dong bos gitu ja, bos curang mas dianggap doang keluarga sorangan gitulah. Orang bising teh bos baru mangarana ge orang can apal gitulah, bising teu sahari dong bos. Apa orang eureun bae kitu nuturkeun bos dipindah ka ditu kan ngesebrang. Laju lamun hayang panggih jeung bos ieu kumaha? Gampang wi pan atuh bejakeun kana babaturan atuh tama sanajan bae ieu leuweung atuh kebon dijual jeung pila-pilana atuh ku bos ajang silaturahmi pe ajangan karyawan tadina atuh karyawan bos di dieu siap pintu selalu terbuka jeung karyawan-karyawan anu urut bos. Waalaikumsalam. Sok mangga sarehat. Alhamdulillah. Bos, badai pamit bae nek neruskeun pagaweannya. Oh, ayo sok mangga teras. Puntennya. Ayo sok. Kumaha bos? Ieu masalah lahan di dieu pila jeung kebon kado. Lamun bos minat nya atuh masalah duit mah tadi teh urang nomor 2 anu penting pokok utama mah jadikeun heula siap atuh disurupai di deuleuan nya lokasi-lokasina. Bos lupa. Ari ieu saha ieu? Oh iya supir pak, supir abdi. Supir berikut asisten itu. Mohon berikut asisten eta. Oh, oke. Ayo bos, orang langsung periksa bae bos. Ngejar waktu soalnya naik meeting deui di itu hotel. Oke. Nah, iya batas-batasna eta ya anu pohon-pohon bambu tah. Padi itu kahenep tuh nya. Eta anu peuting nu gede eta masih ka dieu. Itu sawah bos tuh, sawah batasna cai. Eta masih ka bawah keneh ka dieu. Ya. Terus sampai ka dieu eta kebon jati eta batasna tah. Iya ngomong-ngomong tatangkalan kado di dia nu geledeg geus sabaraha batang di dia. Anu di blok dieu aya 107 batang. Duren montong. Geus ieu bae mah bos, tuduh poin bae nya. Geus ieu jadina baraha urang cocok kana ieu tempat. 3M setengah. 3M setengah itu udah pantek paku itu nggak bisa ditawar lagi. Oke, deal. Soal pembayaran lahan bisa di TF kan ya? Boleh, bisa. Ini ada sedikit rezeki buat karyawan tuh. Weh, Ban, dia. An bos. Biasa ya pirokoun. Ya bos baru kenalan ya, engke Karwi Nopan gawe di bos baru di dia. Ya. Ku bos. Siap. Geus dikondisikeun. Siap. Oke, aya bonus di bos barunya. Ya, lumayan. Lumayan ya, jeung mulai. Oh, nuhun bos. Nuhun. Nuhun bos, nuhun bos. Siap. Kayak nu hade-hade baik kayak gawe di dia nya. Biasa kerja atuh seperti jeung bos. Ini Pak,
untuk karyawan yang nggak masuk hari ini ya. Oh iya, makasih. Deal ya. Deal. Tenang soal lahan, ntar di tap aja ya. Oke, siap. Siap. Ya udah saya mau pulang aja. Oke, ya hati-hati ya. Ya. Hati-hati. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bangus kamayangan ya bos nu lama eueuh. Mending kana bos ieu nu baru bager sigana ieu mah. Dina gemekan nu baru bayar Lah. Sugan kaharepna lah. Nu hade urang suka nama gaji dina. nya kitu. Saya gawe deui lah. Aya, aya. Balik sa ieu deui sekudung deui. Aya gawe ya. Ya.